Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa Tekong Wiwit Sareng Simkuring Tio Pratama nu baris ngadekeun warta dina dinten ayeuna. Dina acara Warta Sunda di televisi Kamemet pamirsa Sunda Lokat TV edisi Kemis Kaping 24 Oktober 2023 seja kesangkeun warta utama kasus Tinder Splinder Indonesia. Di Treskrimsus Polda Metro Jaya ayeuna ngalungtik kasus penipuan di aplikasi dating antar napi naon anu diidentifikasi ku dokumenter anu judulna The Tinder Splinder. Direktur Reserse Kriminal Polda Metro Jaya, Kombes Polda Metro Jaya Ade Safri Simanjuntak menyebutkan aya 2 korban anu nyieun laporan ka aparat. Anjeunna oge nyatakeun yen penipuan lumangsung tahun ieu. Kami masih ngaluntik ieu laporanna aya sareng ayeuna nuju melaksanakeun sarangkaian upaya investigasi tim penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya saur Ade di Polda Metro Jaya Selasa 22 Oktober 2023. Pemirsa acara Warta Sunda Dinten Suntak dina dinten ayeuna disebutkeun dugi ka ieu mulia janten layangkeun kanggo urang sadaya mewakilkan redaksi Warta Sunda Dinten Suntak News Simkuring Tio Pratama seja amit mundur amit mungkur Sunda Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.